keluarga, dua panganten dipasihan sakinah mawaddah sarih warahmah. Kanya aku hidup sing kapelkeun silih di kanya silih di kaheman silih harga. Gemas sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menatap kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Kan aku persilakan kau menetap di sini. Limas kawinan 20 gram kontan 20 gram kontan. Tarima abdi nikah kasal Sasandra Dewyani putri bapak kangge abdi di mas kalian kumat 20 gram dibayar kontan. Rasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Bapak Ibu, para kasepuhan pini sepuh, para alimin ulama, para zuama, para aparatur pamarentah, kumna kasegrining para wargi anu sarumping di patempatan anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina mangsa rasa kebuka bunga anu sumar mbah lebat ning mana. Taya kecap anu paling merenah kedal dina munggar garapan angin ti urang sami-sami mancatkeun puji sinar syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu salamina ngapi ngajari ngaraksa tur ngayuga ka manusa anu salamina takwa ka mantena. Tiga kantun sholawat sinar salam pada da salawasna dikucur lungsurkeun tur dikocor golontarkeun ka junjungan urang sadaya akni habibana wa nabiyuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiat tur dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tetep mahabbah, mi cinta, mi contoh tur mi harap ka auban syafaatu ujma jaga timantena di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengna mangrupikeun lemek pangerampes bewara pangbagia sim kuring haturkeun haturan lulujeng sumping wilujeng patepung lawung ka apa amprok jongoh kalayang dangakeun rangkul panglawung ka kulawargi Jembar panganten pamaget kalih rombongan. Jagong tuhur menangunun tutut gunung keong rema unjuk nuhun anu kasuhun ku kasumpingan Bapak Ibu para tatamu sadaya. Dani Bapak Yoyon hapunten anu kasuhun. Bobili panampian simkuring sarimbit tebih tina titik surtina tina tata subasita hoyong mah langkung ti kieu. Upami aya nu kirang sapagodos dina manah Bapak Ibu sadaya tawakub anu kasuhun. Tepangkeun wasta pun Juwita MC kepentok jantan pangjajab acara dina dinten Ahad 7 Juni 2020 genep. Bapak Ibu mitra spona hormateun simkuring supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ieu acara dibuka we ku osan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirajakeun kana osan suci Al-Qur'an sinar salawat anu bade disanggakeun ku pangarsa Ibu Mimin kamantana dihaturana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum خلقكم الذي خلقكم من
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacimanten Jalan Kaleuweung Binagaleng Melakitri hapunten bilih nuju Malaweung maca salamna sakali deui. Wios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemek buah kesemek, kesemek horeng eueuh sikian. Anu ngawaler salam bari henteu ambek, mudah-mudahan jembar pangrizkian. Garaduh milik rizki insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalanika wa nadaba ilaih wa harama sipaha wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembang malati anu linggarna ati nembrakeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Kembang mawar anu mekar dina taar nembrakeun rasa syukur ka Gusti Allah Nu Maha Jembar. Kembang tanjung nu gumulung anu ngancik dina jajantung nembrakeun rasa syukur ka Gusti Allah Nu Maha Agung. Puji kalayan syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Rabbun Ghafur. Puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang samudayana kalih dulur-dulur, dulur salembur, dulur sakasur, oge dulur sagubernur, anu kantos oge dulur sanagara. Nu kantos dipimpin ku presidenna waktu kabelah mah Gus Dur. Salajengna naon rupi simkuring ngadegna dina pamaksadan ieu lain langtung tambuh tanpa seja. Nu tangtosna panginten kamari ieu kersana Saebul Maksad Bapak Yoyoni Bah Ibu parantos ngaharewos ka simkuring. Malah mandar dina leresan ieu simkuring kedah ngadugikeun naon anu diharewoskeunna malah mandar simkuring kenging babahanan nu antawisna nyaeta panginten 5 nuku anjeunna kadugikeun ka simkuring anu dina wangkid ayeuna kedah kadugikeun. Naon anu 5 tadi taya sanes nyaeta babahanana S 5S nukaiji panginten seja ngaduhikeun salam silaturahmi. Numawi kituna panginten mudah-mudahan ku ngalangkungan silaturahmi ieu payus sakumaha sabda junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahaba ayub sato lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu falyasirahimah. Sahajalma nu hayong dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala malah mandari jembarkeun milik sareng rizkina dibarokahkeun hirupna malah mandar ku ngalangkungan urang samudayana ieu silaturahmi. Hal ieu panginten hiji eta nyanggakeun ti samudaya dulur-dulur anu sumping dina ieu waktos ti palitarang luhur ka ieu tajur utamina ka kersana Bapak besan nyanggakeun. Utamina panginten mangga urang doakeun tuang putra arurang sadayana anu parantos resmi janten
suami istri dina waktos kamari di akadanana dina dinten Jumaah nu mudah-mudahan dina ngambah rumah tangga na pamugi tina kanan aya dina mawadah warohmah sakinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timimiti MC sareng punrai murudul we pantun ay urang teu bisa mual pantun da tuluy kompak. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tabi'in. Ditampi jazakallahu khairun katsira fid dunya wal akhirah. Amin kitu ayon. Amin ya robbal alamin. Cep beres. Nu 5 moal disebutan bisi salah caritana geus we ditarima aja. Akang mah bagian ngawawadian panganten. Tah kitu atuh seuri meh ngeunaheun ajengon cemberut urang oge nu geus lami PRT nya kagagas ningali panganten kok bisa lempang tapi mana dikaleng-kaleng sagala. Bisa kan lempang sorangan oge raja namina oge nya cep datara ku apa unggal dinten diki gitu. Catetan hiji ibadah kabagi 3 rupa. Hiji ibadah aya nu berat. 2 ibadah aya anu hampang. 3 ibadah aya anu nikmat. Kira-kira pijawabeunana hidup ge bakal afal. Diabadikan secara istimewa oleh rekan-rekan dari Muka Fotografi. Mama mohon izin untuk dipegang. Silakan untuk saling bersalaman Mama. Cipika-cipiki terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kasihan ngahaturkeun nuhun tina sadaya kasayan ti Ahafid sakola wargi. Oh kanggo pamulang asih ieu. Semangga di Jepang sasarangan Mama pamulang asih di pangarsan yang caca ka Apid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama boleh disimpan dulu. Boleh saling berpelukan dulu Mama. Jazakallah khairan kasihan ngahaturkeun nuhun tina sadaya kasaya ti Afid sakola wargi. Nyungkeun bantosana cecandakan anu sanesna tiasa diantaikeun wae diestafetkeun wae dibantos ku sadaya kula wargi tineng caca sakali dijeuhkeun bantosanana ka sadaya kula wargi tineng caca kanggo ngaestafetkeun seserahan anu parantos dipasikeun ti Afid sakola wargi. Sakali nyungkeun bantosanana ka sadaya kula wargi Jembar tineng caca kanggo tiasa ngaantaikeun ngaestafetkeun seserahan anu parantos dipasikeun. Bapak Ibu hari yang bahagia, inilah kehadiran dari Neng Salsa Sandra Dwiani diantarkan oleh jejak langkah penuh bahagia tentunya dalam barisan resmi. Teman-teman tercinta dari kedua mempelai tentunya di hari bahagia mengantarkan sahabat tercinta. Stop dulu, dalam hitungan 3 boleh menghadap ke belakang. 1, 2, 3. Pertemuan yang pertama kali tentunya alhamdulillahirabbil alamin.
Masya Allah, tahan dulu sebentar. Dan tentunya dengan make up yang begitu paripurna, persembahan Bilqis Make Up dengan busana Sunda Siger modifikasi, persembahan Bilqis, dan tentunya seluruh momen bahagia dari kedua mempelai diorganize secara istimewa oleh rekan-rekan dari Bilqis. Boleh dikecup keningnya, Aa. Tahan dulu, tahan atuh Aa, tahan dulu, boleh sebentar. Cukup, kami persilakan untuk Neng dan Aa untuk berada di pelaminan. Aa boleh, yuk dibawa Neng Cacanya. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong berikan senyuman termanisnya tentunya agar dapat diabadikan secara istimewa oleh rekan-rekan dari Muka Fotografi. Kita berdua selalu bersama. Oh, denganmu bagai terbang melayang. Kita berdua selalu bersama, bagai disekat dan takkan terpisahkan denganmu. Hidup ini sempurna. Mama, kacinta Neng kacinta Aa. Neng sareng Aa sejak ngahatur nuhunkeun rehing Mama salami ieu tos mikanya ka abdi. Hapunten anu kasuhun Mama. Bilih Neng kali Aa kantos nyentak, kantos ngaraheutkeun kana manah Mama. Hapunten Ma. Mama sing sehat sing panjang yuswa. Hatur nuhun tina sagala kanyaan. Doakeun ku Mama. Mugi Neng kali Aa bingah bagja salawasna. Amin ya robbal alamin. Aa, Neng, ayeuna digabrug ditangkep mamahna bager. Neng nyarios langsung ka mamah, Aa nyarios langsung ka mamah pangapunten ti Aa. Bral, kasep bager. Ku mamah didoakeun hidup bingah bagja di mana oge. Cekap bager gelis anaki, alhamdulillah. Neng mangga nyoluuh dina pangkonan apa? Hapunten apa? Hapunten. Hatur nuhun, apa tos mikanya mika cinta ka ieu? Cek paribasana bet hulu pet nyawa. Apa ngabelaan kahirupan kulawargi? Apa sing sehat sing panjang yuswa? Doakeun ku apa? Di mana wae Neng aya kali Aa bingah bagja salawasna. Amin. Ayeuna mangga digabrug ditangkep apa na bager. Anjeunna insan aulia Allah anu sakitu gagahna. Sehat apa panjang yuswa. Angken Neng angken Aa tekeng disasaha tekeng diwilah-wilah. Ayeuna mah Neng kali Aa sami pala putra mamah pun kitu deui. Mama kali apa sami sepuh Neng kali Aa. Doakeun ku mamah mugi Neng kali Aa tiasa ngorumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah sehidup sesurga. Amin amin ya robbal alamin. Ayeuna digabrug bager, digabrug ku tangan Neng duanana. Bral bager gelis anaking ujang mi HP budak mama, mi HP putri mama. Pikanya aku hidup bager. Neng mi HP putra mama geuingkeun ku hidup bager. Bilih Aa aya dina kalepatan. Cekap bager gelis anaki.
teras aur, ayo teras. Hayu teras. Iya MC iya Bapak. Teras. Teras. Hayu teras. Meni seueur ieu gacor muka foto. Aya kene mama. Mama apa aya kene? Hayu teras. Atas. Oh, teteh eleh ke tukang foto. Tukang foto mah pinuh tingali. Ngagembol. Atas iya, atas mama papa. Atas cekap. Anu biru anu berem kadeng ke wae kanggo nyawer MC. Dipengkar tingali tuh. Dipengkar. Atas kita atas. Alhamdulillahirobbilalamin garapan mangsa lekasan simkuring baris nyauran foto kulawargi anu kena mina disebatkeun Hafid Ahmad Mutakin dan Salsa Sandra Duyani dalam hitungan. Boleh semuanya berikan senyuman termanis dulu, lihat ke kamera dulu, berikan senyuman termanisnya. Sebentar. Dalam hitungan 1 ke depan semuanya tangannya tetap berikan senyuman termanis. 2 angkat tangannya ke atas sambil dikibas-kibas terlebih dahulu. Berikan senyuman termanisnya. Dan 3 lepaskan. Boleh kecu, pelepasan balon cinta ke udara. Menandakan pelepasan masa lajang untuk pasangan berbahagia kita pada kesempatan siang hari ini. Ibunda tercinta dari Hafid Ahmad Mutakin beserta Neng Salsa Sandra Duyani. Ada Ibu Ratna beserta Ibu Yayan Sukmayati. Kami persilahkan untuk dapat melangkahkan kakinya. Mama, kami persilahkan untuk dapat berjalan. Berikan senyuman termanis, dada mama. Dan tentunya orang tua tercinta, papa tercinta untuk breastmate jangan dulu. Breastmate jangan dulu, ditahan dulu. Kami tentunya persilakan kepada Papa tercinta dari Hafid dan Neng Salsa, ada Pak Yoyon beserta Bapak Ahmad. Kami persilakan untuk menuju singgasana pelaminan. Mama dan Papa tentunya orang tua tercinta dari Hafid dan Neng Caca. Dan tentunya mohon izin untuk breastmate untuk dapat baris dulu di posisi yang semula. Saya belum memanggil breastmate, tentunya kami persilahkan untuk dapat melangkahkan kakinya perlahan demi perlahan dalam barisan breastmate. Teman-teman tercinta dari Hafid dan Neng Caca, kami persilahkan untuk dapat melangkahkan kakinya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa dong untuk teman-teman tercinta dari Hafid beserta Neng Caca. Kami persilakan untuk dapat membuka jalan untuk pasangan berbahagia, tentunya sahabat tercinta dari teman-teman breastmate. Bapak Ibu hadirin berbahagia, inilah dia Raja dan Ratu. Berikan lambaian tangannya kepada seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya bekerja sama dengan vendor-vendor luar biasa, tentunya Bilkis Wedding Planner beserta Pasti
Production. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Neng Caca dan Aapin. Tentunya kami persilahkan untuk Neng Caca dan Aapin. Tentunya saya doakan semoga menjadi pasangan yang selalu berbahagia selalu ya. Sakinah mawadah warahmah sehidup sesurga. Amin amin ya robbal alamin. Aa, boleh saya tanya-tanya sedikit? Oh iya well. Langsung dilempar. Boleh nggak? Boleh ya tanya-tanya sedikit ya. Kita chit-chat sedikit ya. Sambil menunggu teman-teman dari properti menyiapkan kebutuhan pada kesempatan siang hari ini. Neng, bolehkah saya tahu berapa lama Neng dan Aa menjalin hubungan? Tentunya di mana nih awal mula perkenalannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar yang sudah hadir. Awal mula pertemuannya di mana tuh? Dari sosmed. Papahnya yang jawab nih, Facebook. Bener, Neng Aa dari Facebook. Wih, cintaku bersemi di Facebook. Berapa lama? COD-an Cino, ampun. Neng, berapa lamakah kalian dari awal mula perkenalan bisa sampai detik ini? Berapa lama kalian menjalin hubungan? 5 tahun. 4 tahun. Masya Allah, bukan waktu sebentar ya. 4 tahun lamanya kalian saling melengkapi, tentunya saling mengenal satu sama lain. Boleh dong saling berhadapan terlebih dahulu. Neng Aa boleh, Neng boleh disimpan dulu buketnya. Satu kata atau satu kalimat. Boleh. Gak kedengeran, sekali lagi Aa. I love you. Wih, diheureyan iya mah ku MC-nya lumayan. Neng, boleh pegang logo mic-nya. Boleh dibalas kata-kata terindah dari suami. Love you too. Luar biasa sekali ya. Kami persilakan Neng dan Aa. Tentunya saling berhadapan terlebih dahulu. Dari Aapin. Aa boleh satu langkah lagi maju. Terus agak deketan. Nah, Aa, Neng, 4 tahun tentunya bukan waktu sebentar untuk kalian saling melengkapi, menyayangi tentunya. Boleh kalian saling menatap penuh bahagia hari ini. Rasakan perjuangan kalian. 4 tahun lamanya kalian saling mengenal satu sama lain. Tentunya hari ini menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Aa, ketika nanti ada yang menyala di depan Aa dan Neng, boleh kecup apapun yang ada di Neng disusul dengan pelukan. Siap ya? Bapak Ibu hadirin berbahagia, inilah persembahan cinta dari Apid dan Caca. This is wedding kiss 1, 2, 3 Aa boleh kecup. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa tentunya. Dada Neng dan Aa. Luar biasa sekali bersama bahagia kita tentunya Caca dan Apid menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah sehidup. Kanan kiri dulu dong sambil tangannya di atas. Mama papa ayo ikutan yuk. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Teriakannya mana yang depan? Kelah, iya mah udahan. Jamin udahan. Sambil maju mundur. Sambil maju mundur teh. Hijau, hijau. Kanan kiri.
Sing heboh, asing heboh. Terus, paling heboh. Terus, terus. Terus, terus. Tangannya mana? Oke, kami persilakan Neng dan AA untuk dapat membelakangi dulu netizen. 3 lempar. Dibohongan. 1 kali lagi. 1, 2, 3 lempar. Yang jomblo iri. Tangannya dulu dong, pengen di atas semuanya biar tahu siapa yang dapet. Ibu kadenya, ini khusus yang jomblo. Siap, 1 kali lagi. 1, 2, 3 lempar. Hore hore, hayo hayo. Ina. Teteh Ina, Teh Ina, sahabat dari Neng Caca atau Aapit? Salsa. Salsa. Berapa tahun lah kalian berteman? Tahun Setahun. Teman di mana? di tempat kerja. Tah gitu hungkul, si Neng mah can ge acan, teteh nggak bisa ngomong, ai eta ngobrolnya. Teteh, boleh dong kasih harapan dan doa restunya untuk Neng Caca dan Aapit. Buat Salsa sama Abid, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Lalu diberkahi. Amin ya robbal alamin. Teteh udah nikah belum? Belum. Tapi udah punya calon? Udah. Ada di sini calonnya? Enggak LDR. Oh LDR, duduh teuing. Teteh, saya doakan tentunya semoga segera menyusul dari Neng Caca ya. Dan Aapit, amin ya robbal alamin. Tentunya jangan lupa undang kembali teman-teman Bilkis Wedding Planner tentunya. Jangan lupa bisikin ke Teh Bilkisnya Teteh, MC-nya mau Juwita. Boleh silakan berfoto terlebih dahulu. Kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, Asik. rasanya rindu di hati. Tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Joget. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Ah, soleh. Hey, 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 hey. Jos, wow. Mangga teteh nyanyi sok. Asik. Alah. Awal lepas renyah ceria.
Semangat, semangat, semangat pasukan goyangnya, semangat. He, 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 he. Pengantin siap-siap kalau sudah. Nanti naik ke sini pengantin. Asik. Wow. Asik. Masih semangat goyangnya masih. Cek cek cek. Alah. Asik, asik, asik. Terima kasih banget tiga teman sudah hadir. Bulan, pada nyanyi. He, he, he. Hidung deui. Asik.
lagi. Menate dipajak jarak gabungan laguna sahabat Bambung hidup Soloyo bara-bara diri Alah coba Alah lebari dianggo asuka gali situ pinu balong jero siap-siap pakai ibu hajat kapayun Ibu Isa anu mana Ibu Isa Sanira jua ibu hajat anu bager maka kapayun awit teh pangajubuan lantaran tikitu anu mana ibu hajat Alah ibu hajat ayah bu hajat bapak hajat sora di luhur mega paripaos tepayang lepat saeuti diri abdi kagampar aturan ka ibu hajat bapak hajat sora dipersiapkan kami pengantin ibu hajat Pak Akom enggak anu mana ibu hajat manawi ayah gitu Alah nah jadi pahlawan jadi balap ya tukang kendang jeung tukang organ Gelis, kawati-wati, ibu hajat, bapak hajat, maka kapayun. Lamun lamun tipu, Ayo nu kalangkung hatur nuhun teteh Wes, durian mata pai kebale bangke. Mata keedan leuweungan, laporan ke ka bos, eta jang gigir. Alah Asa gigir, eta nangat asa luhur yang gigir, asa gigir, nang kerang asa luhur. Aduh alah ieu. Atur nuhun Bu Hajat. Hoyong depan ka Mamah Reja di palihan Cikijing Mah Reja. Mama Reza di palihan Cikijing cenah nu mana ieu Mamah Ejang Alah pasikan jalan ieu Mama Reza ieu kapayun Alah Mamah Isa Areja mangga kapayun yang gigir asa Aya Mama Reza aya negara asal Hatur nuhun Mama Reza mal kaluhur heula Mohon hatur nuhun. kapayun heula hatur nuhun Hatur nuhun Mama Reza Ahu ahu lala Soa solale Wa uwa hoyong tepang Sareng saha Ibu cenah Haji Midah, Ibu Bu Haji Haji Midah, Midah. anu mana? Disarengan ku Ibu Ros, Ibu Haji Bu Ros, Ros aya Bu Ibu Ros Haji Midah, sareng Ibu Haji Ros, Bu Haji Ros sareng Bu Haji Ibu Nida Haji Midah, sor mangga kapayun, Bu Haji Midah, sareng Bu Haji Ros, Pasihan jalan Bu Haji sana Midah ya mangga, sareng Bu Haji Ros kapayun heula. Bu Haji Ros Bu Haji Nida aya di paling peker Alah Kapayun. Soa solale Wa o wa em Soa solale Wa o wa Ibu Haji em Midah aya manawi
ayah, tuh Bu ayah. Haji Mida. Sarang Ibu Haji Ros di sarangan. Mohon. Atur nuhun bos akang pasti pangendahan. Atur nuhun, Aang. Ditahan. Ibu Haji Mida nuhun. Hatur nuhun Ibu Haji Bu Haji Mida. Ros, saya Bu Haji Ros anu mana? Singkakeun tos anu langkung-langkung bukan Bu Haji Ros. 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 Anu mana Bu Haji Ros mangga? asik, Di asik. sarangan deui ku teh Hanum anu mana? Teh anu mana cenah ya? Gigir teh Hanum sayang. Asa gigir. Alah. Eta nangkara teh Hanum. Teh anu mana teh anu. Yang gigir. Asa gigir. Nangkara asa ureun. Aduh, aduh alaieu. Asa luhur. Teh Hanum anu mana teh Hanum? Soa solale. Mangga ka teh Hanum sarangan. Sareng teh Erni, mangga. Teh Hanum sareng teh Erni. Masjid Meri, kita rakit wajah saya. Boboko wadah bakatul, lain nyeri ku penyakit. Salaki direbut batur. Aduh, Gusti. Sak teh Hanum, rumahna teh Hanum, mangga teh Hanum. Teh Anun mangga dilajang. Teh Hanum sareng teh Erni diaturan ka payun mangga. Teh Hanum sayang, mangga ka payun. Oh, Teh Hanum nu bager nu geulis. Ka payun bager dilejeng gerak kapayun. Teh Anun Teh Hanum mangga. Disarengan sareng teh Erni. Hatur nuhun. Hatur nuhun Teh Hanum. Nah teh ka payun heula enggal. Ngalih deui ka Teh Erni anu mana anu bager disarengan sareng Aa aja anu mana? So, Teh Erni sareng Aa aja. Teh Erni mangga ka payun. Aduh, aduh alaieu. Anu mana Teh Erni teh sareng Aa aja? solali. Wa o wa o wa. Teh Erni Aa aja. Tadinya ka payun. Sareng ngalih deui ka Adani anu mana? Adani sayang. Adani sareng teh saha Malawi? Teh Erni hatur nuhun. Mandiki sareng teteh saha? Goyang Karawang boleh. Eta nangkar asa luhureun. Yang Karawang asa luhureun. Aduh alaieu. Asa luhur. Aya keneh ye. Disarengan deui. Sareng teh Ainani. Anu mana teh Ainani aya? Teh Ainani. Sareng Wainah oge mangga. Aya Wainah, teh Ainani. Sareng Agam sok disoyongkeun. Aya na? Ayo mai digoyang, ayo. Goyang belakuk teh geningan. Aduh. Lempang ge asa tiguling lempang ge asa. Nyaloge. Aduh. Ari itu teteh saha kayakna? Teka panggil. Sareng saha Bu Haji saya Manawi? Ya. Siapa? Udah ini ya, nanti dipikir mana ya? Mana pengantin cowoknya sini dong sayang. Lain sekali Asik. anjeun teh ulang-ulang kepada. deui. Kasalahan dosa wanina teuling ganyeyeuri.
pasukan goyang yuk Ayo semuanya. belajar goyang. Ate-ate Asik. Awas hati-hati, hati-hati. Jangan sampai padu. Goyang aja ya. Oh, Bandung, 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 Bandung.